Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin kaum muslimin yang mulia, rubina keluarga besar Majelis Taklim Darul Falah dihidangan memut dalam peristiwa besar Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumasarkan ayat moga-moga kumpulna dari bulan salariah dari tempat dina saya nasi dan disaksi jaga dina pekian dina lampungan disa jemidan moga-moga silu panjenengan rahmatin ridwan Allah bali hasil sapaan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku moga-moga bisi di antara jamaah nu hadir aya tukang tani moga-moga ku Allah sing untung dan sabab tani. Lamun sudah tukang dagang moga-moga ku Allah sing untung dan sabab dagang. Nu kagungan ilmu moga-moga sing barokah tur manfaat ilmu. Nu barokah jabatan moga-moga sing jujur adil tur nyaah karakyat. Moga-moga bersalawat kalau betul golongan ahli ilmu, ahli masjid, ahli Al-Quran. Bibarakati Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepoingan para ulama, para kiai, wabil khusus kepoingan sahibul fadil al-mukarram wal-muhtaram ad-da'i ilallah bersama dengan guru dan sadayana di sepuhan di Majelis Taklim Nukusin Puri dihormati. Kepoingan para pemerintah, para tokoh masyarakat, wabil khusus para pemuda, santriyin dari santriat Al-Usami Nukusin Puri dihormati. Kepoingan panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatur waktu pembicara hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat. Al-Usami nampakkan diri di tempat yang mulia. Al-Usami mesti diberi dihormati. Kaum muslimin yang mulia, dengan peristiwa Isra Mi'raj Allah Rabbul Alamin ngalibatkeun di makhlukna. Nu kahiji nu terlibat di Isra Mi'raj teh bangsa malaikat. Nu mutkeun beda harita diwakili ku malaikat Jibril. Nu kadua nu terlibat di Isra Mi'raj teh bangsa sato. Harita nu dipake kendaraan ku Nabi Buraq ngaranna. Nomor katilu nu terlibat di Isra Mi'raj teh bangsa manusia. Jabatanana Nabi, tugasna Rasulullah Allah. Habibana wa nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngebahas dirinya petinggi urang muhasabah. Urang teh wujud manusia, apakah tabiat perilaku adilan jeung malaikat atawa adilan jeung dikanan. Tong disebut ukur yang moal geuna. Kan urang ukur we dina ngajian. Pertarosanana saha ari malaikat. Malaikat teh jismun latifun nuraniyun la akla wa la sulba laisa bidukuratin wa la biunusatin. Malaikat teh bisi anu lembut nu diciptakeun dina cahaya
tara dahar, tara minum, tara sare, lain lalaki sanes awewe komo bencong lain bisa. Eta malaikat kumari tabiatna, tabiat malaikat. Bagurna teu katulungan wartosna malaikat mah la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat salilana teu pernah maksiat duraka ka Allah, namun diperintah ku Allah ditinggal. Padahal malaikat ini diciptakan ketika kiamat kita sujud, ketika berdiri canggung si cerita. So, aku benar surah sujud dia gitu. Pada acan berarti seperti miripnya di malaikat. Tombol sujud dia malaikat dia gitu. Bulan puasa begini. Dina tarawih bulan anak mau 20 rakaat sama witir dulu teh ada 10 menit. Cungkur jurali presiden bangsa tidak haji. Malah bakat diunggakan teh tarawih lima mantau tarawih datang ke imam teh ngada setruk. Puntennya nusuk tarawih kali kupatu teh barudak ora teh haji. Barudak ora ai salat apa awak dan sebagainya. Kadang mah tersadar lain mampu munggu nungarli dari imamna teu merhatikeun bacaan sah jeung teu sah. Bacaan Fatihah bakal dihadir anggeus wasal lain waqaf sanes. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin salah teh ahli qiraat. Mun rek waqaf si buku waqafna, mun rek wasal si buku wasalna. Rek waqaf mangga Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin waqaf. Rek wasal Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin wasal mangga. Ngan tenaun Fatihah dibaca jeung tadi ngan syarat diidghamkeun. Sarua menangkeun Imam Waras kumaha praktekna dia kieu Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin kitu-kitu ulah teu fungsi ngaji qiraah zaman. Nyari suk-suk. Semua ndakan tenan ngabadungan kaum ibu khususna punten deui kaum ibu yang mungkin. Bulan puasa depan dalai mikiran ibadah sah jadi tadi masa tanggal 2 Ramadan itu sibuk mikiran lebaran. Mata ketika ngoler buncelik salaki dipecut bapana tong jam-jaman sing getol ngalah duit teh hidup mah. Pan mama saya baju teh sampai teh snow teh kerudung teh. Datunggal bulan ieu bila kadar satahun sakali can dilaksanakeun mah asupan teh pindah kana bibirna. Laksanakeun kakana seuring bulan Syawal tos lebaran giliran salakina aya kahaya tepatian ka haji gaya salakina pila kadar hayang boga pamajikan weuteus si cenah kamari bulan puasa mama hayang boga baju weuteus dina bulan Syawal akan hayang boga pamajikan weuteus da teu unggal taun ieu kan bobo dipanganu ada yang nganu ada muntaber kan. Tapi dibaca kalinya teh pan katingali jamaah kaum bapa nu hadir tinggal kitabna mah kitab hayang nyandung pan gawe ngan teh sote kawani temi mustami ketika ngomong sarua hayang ngan kawani ngan bilih urang Karawang hayang ngawayu kuotana opat teu kudu minta izin ka nu kolot dreg-dreg ge kawin cek nagara kudu dijajah di agama mah tegudu goloyor dan sabun ibu ini depan anu nyaduk 4 tahun dekanya hoan geus boga anak 2 pemajikan anak ongeng bakatu kitu patut kelakuan akan kami 100% namplokeun kepercayaan jeung kesetiaan ka akan ternyata dihianati malah bejana geus kawin deui nyandung 4 tahun kahayang teh pemajikan anak si atuh teu minta izin ge ngomong-ngomong atuh rek kawin jawab kurang bisa diandung jaga ketohian kieu gitu. Pangat ngomong depan ibadah pan kawin eta teh ibadah. Lamun ibadah dia ngomong eta teh ria gitu. Mata kai teh ngomong. Bili-bili bade. Wangsul deui tabiat malaikat mah kitu bagi kawasna wae pada umumna urang watak tabiat seperti mirip dengan malaikat. Nah, tu malaikat bagel dia gitu, kemudian Imam Ghazali mah lantaran malaikat wungkul diciptakeun ku Allah teh dibere akal. Punten akal malaikat beda jeung akal manusia.
Akal malaikat mah cek Imam Ghazali disebutna akal tabi'i. Urang mah akalna akal goriji. Nu kadua nu terlibat di Isra Mi'raj teh bangsa sato. Kumaha ari sato nya watak sato usum panas ulah kapanasan nalika hujan asal aya jaliuhan. Beteung lapar asal mutik tempat duit teh rek haram. Sato matak lamun aya jelema barang hakan teu merhatikeun halal haram adina teh tajur di kanan. Betul minum cairan mainnya aspal. Tak loba jalan jorok jadi minum kudu watak 3 domba. Gak ada mal dihukum. Gak nyebut ngaran teh saha minum nama ngadu watak 3 domba terus. Domba mah kumaha ge wajar da unggul di daerah nafsu da manusia ge tarat tulus bageurna teh lantaran kagerus ku hawa nafsuna. Ketika petinggi cara cerita domba make calana nah sama teboga akal, kusam teboga akal, leungit ka eta. Urang mah diciptakeun ku Allah nya boga akal, nya nafsu. Matak lamun bageur ngalahkeun nafsuna leuwih mulia daripada malaikat. Lamun jahat kalakuanana ngalahkeun nafsuna, ngalahkeun akalna, akal ditawan ku nafsuna leuwih hina daripada sato. Tok domba mah kumaha-kumaha ge wajar salaki domba keur hayang ngalap suka ka pojokna domba. Pansok beberapa banding ngamuan cecer punten wantu libat cecer teh ka domba nya ka jelema matuan pemajikan domba keur tepati bageur ngicek ka salakina perkara sanana pantes teu pantes ka domba terus endep we watak domba teh kawewe urang karawang ditoel ku salakina mah kalau ka nyicek mirip teh jeung di kanan mirip kakwe ukur dan watak kadat malaikat mah akalna dominan ngalahkeun hawa nafsuna ditoel ku salakina teh mah gurih pa eta eta mah bageus. Nah, domba jika kitu petanda unggul di dalam nafsu dari pepatah dia mau ngartieun tak jelema anu kendalikeun ku nafsuna di pepatah dia mau ngartieun naon sabab lahum qulubun la yafqahuna biha baroga hate mengan pepatahan moal ngarti sok domba poe Jumaah pepatahan ku DKM cek domba cek DKM domba isukan teh poe Jumaah jam 10 teh geura radus pokok eueuh geura pake sorban badan geura sampaikan minyak sengit geura oleskeun poe Jumaah teh jam 10 geura ararini ka masjid ngartieun moal domba kitu geus mau dina domba ini teh poe Jumaah ka masjid geura kudu budak DKM cek DKM teu mikir poe Jumaah teh jor-jor ka masjid kalau ya domba teh balik di jalan domba amprok jeung susumik manusia nu tarjumahan cek domba teman teu sadar itu poe Jumaah batur geus di masjid emang memolokotkeun ku letak teu buah ka era emang mah kawas domba sing digitukeun ku domba teh ku teu era Pakai lalajuan batur ngaji nu watak domba dari lu ngaji wani nanya bade ngaranaos diganti batur beres ngaji bubar tos mingguan lain ngumpul kalah wani nanya marulih bukan ka era domba nya kumaha ge domba mah wajar pantes lantaran unggul nafsu urang mah sageureun diarahkeun ku Allah fungsina jang buat ibadah malah akhlak dan di atas iman takwa depan akhlak puncakna ilmu akhlak sanajan jelema cebrong sirahna ku ilmu agama tapi jare patut akhlakna boro-boro jelema sireuh mah ngahargaan ka jelema nu bedegul ilmuna jare patut akhlakna. Jadi bicara akhlak mah bicara pantas dan teu pantas. Sangat bicara halal haram. Kemudian dia kuring make kopiah, sangat dithaga make kopiah. Da urang zaman make haji di Mekah ni, make imam sorban buleun teh. Akhlak urang Indonesia mah khususna kiai bari keur ngaji nutupan masyarakat teh ku kopiah. Da masih teu make kopiah di kuring ngaji teu haram, ngan pantes teu. Henteu. Sok kuring aya ngaji make helm.
pantas juga. Jadi lain bicara halal haram, bicara akhlak mau bicara pantas, cerita pantas, sama dengan meja. Bicara pantas, cerita pantas, udah pantas nama lain kembang. Kerating deh dengan meja mah. Kembang mah kalau tak sadar mata depan. Dan mungkin mau pantasnya dihangat lain. Dah beda aja. Betul lah. Oh benar deh. Lain kembang dengan meja mah bicara pantas mah kerating deh. Dari Ciherang atau di Mahwing ya loba. Sebelum jor-jor ke Karawang. Saya bicara pantas. Apa di tiada dia harus dulu kayak tapi di kali pemilihan berarti deh. Kali saya sekarang haji saya buat rekaman mereka sana tugas jelema mah husnudon. Dina kenyataan akan haji sing lain berarti deh kenanya. Dan tugas husnudon mah beres dulu. Model ayeuna dina meja ngomongkeun pantes jeung teu pantes, berarti deh dina eueuna tong mutruk berarti kieu tiluh mahfudna. Daya rezeki mah kada omong-omong ge pan aya cai geus. Dak ulah sok riweuh, ulah pemileueun kana urusan rezeki. Namun bicara hate, bicara tauhid, kabeh geus diatur duminalaka. Bab catueun mah bab minuman pakeun geus dijamin ku Allah. Tugas maneh mah ibadah. Ta fungsina jelema jadi diciptakeun jadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Patos apal ayat eta sadaya. Kami menciptakan jin dan manusia kecuali menciptakan desain buat ibadah. Aplikasi utamanya mah diciptakan dengan kerja ibadah. Ngan sagelingan tidak ibadah teh aya aplikasi yang usik, yang malik, yang tani, yang dagang. Jangan rezeki jadi sajabana, jangan dahar keluar asup imahna. Karena HP punten. Nah, di HP diciptakan ku pabrik HP aplikasi utama nama jangan komunikasi terus. Tapi di HP ada aplikasi lain, ada YouTube, Twitter, Instagram, Smeses, Facebook, TJS. Gunakan karena hal saya model Kang Haji jadi menang ke kuri lewat HP datang ke imah. Bagi negara kenawan menang datang ke imah kali ribuan cukup lewat HP. Wangsul dari aplikasi utama urang diciptakan ku Allah sing sadar jadi ibadah ngan aya aplikasi lain jika HP aplikasi utama nama jangan komunikasi. Contoh nu boga HP keur main YouTube. Jauh lain nelpon kalau nomor urang masuk kada. Masuk kan saya HP pinter. Dan diciptakan jangan komunikasi salah kudu boga HP keur dipake main YouTube tetap panggilan masuk. HP alus mah digeser set di HP ieu. Beda jeung HP jadul. Jauh nu nelpon teh dicek gitu. Menang teka angkat. Eta nu kitu pertarosanana HP cager apa error? Sudah sepakat kan jawabna. Jawab telepon diangkat, dikidu-kidu teka angkat, cager error. Error sepakat teh. Urang diciptakeun jadi ibadah ngong adan. Di Masjid Karawang, urang keur numpang galon. Sakitu adan geus digandakeun tang kejongkeun numpang galon cager error. Lain geuring error lamun HP error pertalasanana hayang cager kudu kumaha? Di servis baru betul Islam tentang radikal. Di servis kamana ka ahlina bawa ka konter ka ada HP goreng dibawa ke Cibatu. Da urang Cibatu mah biasana ngumekeun bedog teh dipeprek. Jauh main HP tadi hapek ku palu tong nyalakeun urang Cibatu da salah mawa bawa ka konter dipariksa bisa komponen anu rusak ternyata aya ganti cara gantina disoder tah lamun aya jelema jom numpang galon ngong adan kalau jom numpang galon kudu kumaha disoder batur ngaji maneh kalah ngadaplok nonton televisi kudu kumaha disoder saudara kabeh berarti dipikir-pikir aplikasi utama mah jadi ibadah
Pertarasana nah kabeh ibadah sabaraha ibadah lolobana mapan henteu. Lantaran naon diantarana mungkin wae kurang wawasan. Rasaanana ngejagkeun salat teh teu jadi akibat balukarna. Tepati ngareun matak kana ibadah teh tepati ponyo tepati sono model ngaji ari urang mah teh alhamdulillah tong gadeng atuh jah mari weuhkeun sabatul dihareup mah ditukar bener kan tong diomekeun cukup son masa kieu. Matak Nabi lamun akalna mampu merendahkan nafsu ditawan ku akalna bahagia qad aflaha lima kana aqluhu amiran wa hawahu asiran cilaka keur manusia diciptakeun ku Allah Rabbul Alamin diberakal jeung nafsu akalna merendahkeun kana nafsu ditawan ku akalna bahagia tapi wawailun lima kana aqluhu wawailun lima kana hawahu amiron wa aqluhu asiran cilaka keur manusia nu diciptakeun ku Allah Rabbul Alamin berakal jeung nafsuna merendahkeun kana akalna akal ditawan ku nafsuna cilaka matak lamun geus kitu baru karena manusia ulaika kal an'am bal hum adall persis adi lanjut jeung di kandang malah jauh leuwih jahat daripada di kandang. Bener lu jahat daripada di kandang, kurang buktikan. Domba di jalan nafsu, asup ke kebun sampai batur. Naon di Allah, daunna unggul. Tapi jelema asup ke kebun sampai batur, daunna di Allah, majar parab domba. Tangkalna dipanggul, majar pibiniheun. Beutina dirabut, cengek, mihril, dipetik, jahat jelema jahat domba. Jahat jelema keur urang ge urang dina rumah tangga boga nomor mangga kali deui tak kieu seket nabi jeung kiai kadang ge ngomong pantes teu pantes lain hayang gurunyung tapi dari dia apa ahli ngararaji urang Karawang Penayat kita besarah sulam mutawbeh karena is'adur rabbek. Aya keterangan jelema mere karena era teu halal atuh teh. Lamun ridho ge ikhlas lillahi ta'ala tadi ku meh diomong-omong geus aya. Pan ieu mah datangna geus ngomong keur ka kunyung. Tapi kulengkah neanganna ge insyaallah jadi ibadah. Kuring ge sok ngaleut kerating deui. Kan kusabab ku agama dibatasi teu halal lantaran merena karena era ditahan. Tapi di batur mah sok ditemongkeun tanda ikhlasna teh. Di panggung nguring teu diinum, pas kana mobil teu diinum teh ka mobil. Kerating deui gimana panitia bener ikhlas masuk aya dina mobil urang lalajuan kitu Pak. Dan gergen mau kana mobil. Lamun urang na rumah tangga ge tuang garwa nafsuna lebih dominan daripada akalna masalah besar. Sok kaum bapak kaungan garwa ti pamajikan pinter neangan duit da capek da kuring mah cadu demi Allah teu hayang gua pamajikan pinter neangan duit. Ti urang Karawang gua pamajikan pinter neangan duit kerasa kuring mah teu embung. Gua pemajikan pinter dengan duit, dia masalah ki nenen duit dina kopeah teangan kapangis gua gitu. Salagi nenen duit haleupun tamplak meja teangan kapangis gua gitu mah. Dadet awe pinter dengan duit. Wujudna pemajikan teh da watakna mah watak bangsa. Mata capek nu garong. Sekalian disebut kitu. Bari sageuningan dipinter dengan duit teh sosobatan jeung tukang kredit. Tapi kan leuh-leuh imah lawang pantok ku tukang kredit tu lagi. Teu izin salaki mah tetep teh halal boborong kredit, duit mere ka keluarga tanpa izin salaki teu halal teh agama. Komo kredit. Bari berituna sosobatan jeung Bang Emok teh.
Aya parat Bang Emok ke Karawang. Sok baturan cicumik si eta yang bangkrut geus ya. Non tidak kokorosokan. Gara-gara ngomongkeun Bang Emok jadi kokorosokan. Bangun sentimen. Tahu saya sudah namun jadi kokorosokan. Tah, terus kan? Ayat kene. Tain cekuri cek Allah dari nakuran yamhaqullahu riba. Cepat atau lambat nu bergelut jeung dunia riba bakal dimusnahkeun ku Allah. Hayang untung hayang sukses mah wa yurbis sadaqah. Bakal diuntungkeun ku Allah nu bergelut jeung dunia infak sedekah nu ngaduakeun para malaikat mun sok sedekah takeun awewe ge masalah besar lamun boga salaki hawa nafsuna dominan ngan nguseup hayang boga salaki punten bisi jamaah sok tukang nguseup sanes jarang nguseup mangga hadisna nyarek nguseup tugan 18 penting bek teh teh 15 ku getol nguseup neuleuk ku kumul teh geulis keneh hukumul batan pamajikan. Sanes jarek nguseup mangga tapi sing sadar tadi keur nguseup ngong adan caggeun jejer. Kebo kebitohanna boga minantu tukang nguseup ngomong dasar minantu pangedulan. Salah tukang nguseup disebut pangedulan. Becek kuring mah tukang nguseup penjelma daekan. Nguseup lubang di maghrib ketika subuh perang lagi jeung tuluh ngalawan diri berhala lagi orang hejo orang ulang da kuring mah teu sanggup teh saha jelema pangedulan jelema dekan no brai beurang can seueuh keneh ganti jejer nguseup beunteur nguseup genggehek tapi kalau hor teu seueuh keneh milu kana kulah milo lauk bayar lepaskeun tungguan cager kitu lalar gawe lauk geus di darat make dilepaskeun. Tahu gerap. Sana dicarek mangga nu bieu sing rajin hayang sukses mah infak sedekah. Nganya tata tulus bager rek berehan teh lantaran digerus ka hawa nafsuna dacet tauhid matematikana 10 dibikeun hiji mah ngadegeluk jawabanna tinggal 8. Nusok padahal cek Allah ma'anfaqtu min syai'in bahwa yuliku sesuatu anjeun ngainfaqkeun rek harta rek duit rek naon tong keung Allah nu bakal ngagantinya ayo Rabbul Alamin ngaganti lain jika manusia hiji ganti hiji dua diganti dua pangmurahna 10 joldeui jaminan cek Nabi mana qasa malun min sadaqatin bal jaddad moal ngurangan harta disedekahkeun balik tadi ditambah. Oh dongengna jelema bere hajatun miskin. Deui keterangan nu lain yadul ulia khairu min yadi sufla tangan di atas nu sedekah teh jauh lebih terhormat daripada tangan di bawah nu sedekahan panu dibere mah nabrak teh dia nu mere mah ti luhur. Otak kuring wal penting ngaji rezeki ti Allah lewat panitia nu ngundang dibere duit tara ti dia nya salah terhormat di dia teh. Lamun aya rezeki eueuh moal Rasulullah da lain jona ngaji lain rek neangan duit dan ngaji mah lain profesi lamun diniatan ngaji adalah profesi ceramah profesi pasti wani ngahargakeun bedituna tujuanna dijieun mata pencaharian teu pake neangan duit batak dibere leutik teh sok mutruk memehna ge malah jiga anu jual beli domba kayak DP ini itu ternyata coba lamun ku Allah can punggu umur lagi nepi kana waktuna leres pamajikan teu apaleun rek saha nu malikeun
komo bari bage ngahargakeun sanajan aya dalil aya hadis nu ngahalalkeun urang ngajar Al-Qur'an ngajar ilmu agama menta buruhan dibayar halal tapi nu tadi pantes teu Rasulullah mah boborok kitu hijrah di Mekah ka Madinah 500 kilo ngangkleung mapai padang pasir malah di budak musuh datang lagi di baledogan cukup Rasul mama as'alukum ajri in ajriya illa 'ala Allah rabbil alamin moal minta buruhan ka umat cukup Allah nu ngaburuhanana ai urang mah nafsu sok korose kana bab dahareun bab capekeun teh padahal geus dijamin ku Allah teu kudu riweuh ngaji mah ngaji tak jangan tanya teu sugan kuring nanyakeun rek sabaraha mere duit teh hayang naon penting tadi cinta hampura kuring geus janji jeung Gusti sanajan nu nelponna panitia rek ngaji ka kadupana keresa weh merebo mangga berarti cing teh tercatat di Lauh Mahfuz guru kudu ngaji di Karawang merebo henteu weh sabodo loba keneh nu butuheun ngan ku sabab lain masalah butuh urang dieu da ilmu mah loba di dieu ngan di Lauh Mahfuzna memang lagi malam ieu kuring kudu ngaji di dieu bari merek rading deng jungkun oge oh tenang aja rek sabaraha henteu urusan Gusti moal rek intervensi rek aya rezeki mah teu kudu diomong lah cek urang di caduk weluh teu dibere duit mah ngudruk mana bukraskeun ai goreng sangkang ke beres ngaji buktikeun tong dibere duit hiji moal kukulutus kadua moal lagi ngan pecah jam bulan Sawal onang deui. Nah, pas cek nu goreng hate, mah cek nafsuna di jero ge kadenge moal datang. Pasti. Lantaran teu datang teh ayeuna cenah teu dibere duit, lamun teu datang teh lagi sawe teu dibere duit, Gusti we teu neresakeun. Nya rek ngomong naon? Dalam kuring ayeuna ngaji ka dieu teu dibere duit 2 bulan ka hareup dionang deui teu pika teu datang gara-gara dumeh penting ieu teu dibere duit. Kiai gelo kiai naon kiai gelo terus puguh anu ngonang nama leuwih gelo dagarwa urang sok ngudruk ge dina pakahan leutik akibat tauhidna nyaranna keneh ka salaki disangkana rezeki teh sumberna salaki sanes rezeki mah sumberna Allah ti Gusti ngan datangna lewat tangan salaki matak mun ngarasula teh hakikatna mah ngarasula ka Allah. Cara model mubalik ngudruk diberi duit letik lain ngudruk ka panitia hakikatna mah ngudruk ka Allah. Janaon ai panitia da semua makhluk teu daya teu upaya. Cenah eta mahal jeung murah Allah di pikiran mahal murah mah gumantung kana kualitas bener teh. Atlas dengan 100.000 pan kualitasna kitu. BHS pangurahna 2 juta, 1 juta, ketika aya 5 juta. Ta model ieu 2 juta leuwih, Pak. Teu make ge nempo-nempo atuh.